amalkeun, buktikeun ilmu teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dibuka ku salakina, waalaikumsalam, cium tangan ka salaki teh. Aduh. Buruk-buruk ke papan jati hade goreng ge salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri adi ngogoreng salaki pan urang nu era beunghar ge batur kasep ge batur suamiku mah suamiku we kitu teh nu alus mah hidup teh perjuangan bukan perbandingan mun keur ngaji-ngaji ulah sok ningalian geulang batur keur ngaji teh delek disiku babaturanna eta geulangna cek nu disiku teh bati kentang mitang loba nu hareudang ieu mah jelema teh bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja sok hayo bapana beunghar tuh tinggali inungna beunghar anak mah jadi raja tadi sisingaan ayeuna qasidah khori mubaligu bapak anak balangsak inung miskin anak beunghar teu boga ilmu agama teu boga akhlak mulia jadi babu inung bapak teh lain bohong ngal isuk inung teh nganterkeun incu ka TK balik teh TK teh ngagigiwing MBG boga duit ge beak ku incu dipake meuli lauk cupang jadi ayeuna mah TK ayeuna mah rarompong TK teh haruisan TK teh aya di dieu nu sok ngahapekeun inungna ka anak nu mau hapekeun anak ka indung aya didinya puguh atake ulah bu sanajan urang teu boga ge ari jeung dulur akur maraos leres teu da lain teu mampu ye nu hajat di hotel lain teu mampu nu hajat di gedung nah make di imah pan hayang kapanggih jeung dulur jeung tatangga jeung baraya bener teu alit ageng raos henteu hayang katampi we ku sadayana kitu teh pan dulur teh lupa-lupa geningannya nu sak-sak sik-sik nu bunta bantu nu bebersih nu barang daang wae cicing pokokna mah ngaranna ge dulur aduh anu babas-babas kana karung aya keun bae ieu da ka batur mah teu wanyeun teu wanina ge ka dulur apunten kanu babas-babas ya ganya Allah sateuacan dikawitan diawali ku permohonan maaf bili bisi engkeun dina waktos ngaos aya catur anu teu kaukur reka basa anu pasalia laku lampah anu teu mernah dugikeun ka aya jamaah anu raheut manah ulah kirang-kirang ageng ngahapunten rukman manusia biasa banyak kekurangan banyak kehilapan dan kealpaan kita yakin kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala materi anu bade didugikeun dina ieu wengi bagaimana agar kita hidup iskariman au mutsahidan supados urang hirup di alam dunia teh bahagia kalayan maot nyanak iman Islam anu sampurna tur dilebetkeun ka surgana Allah hiji jangan pernah meninggalkan sholat sabab sholat mah tiangna agama sholat mah mi'rajnya orang mukmin sholat mah waktu nage ditentukan sholat mohon maaf yang pertama dihisab meninggalkan sholat dosa besar man taraka salata muta'ammidan faqad kafara ziharan barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia telah berbuat dosa dengan jelas dan nyata. Jadi kunci kebahagiaan
Yang pertama melaksanakan sholat. Diurang lamun aya nu jinah rame, aya pembunuhan genyleung. Tapi kunaon lamun salah kitu salat rehe? Mun pamajikan teu salat cicing, anak teu salolat seolah-olah tidak dosa. Padahal itu dosa besar meninggalkan salat itu. Karena salat itu tiangnya agama. Awas ya, pengajian hari salat Isya acan. Awas, tos salat can jang, hei. Salat teh acan. Tuh nya, darada panas itu ngahayap kana awak teh. Jangan tinggalkan salat. Apa perbedaan ibadah salat dengan ibadah yang lain? Beda. Satu, saya kasih contoh, haji. Haji itu bagi yang mampu, istita'ah, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang diberikan rizki, wa yakunu badanuhu sahihan, Allah kasih rizki, Allah beri kesehatan. Tidak mau melaksanakan ibadah haji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tak kupingkeun kanu baleunghar. Dosa loh kalau Anda belum daftar haji. Tadi ada yang nanya, Pak saya sudah daftar haji, apabila saya meninggal dosa enggak? Tidak dosa, karena sudah ikhtiar, sudah daftar haji. Tanu dosa mata anu boga duit bari sehat teu daftar. Ai bapak ieu mah pantos daftar, disebut teh naon? Daftar tunggu. Tah ari urang mah tunggu daftar. Hati-hati bapak harus pergi haji nih, karena hukum pergi haji itu hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu. Mampu dan tidak mampu relatif. Saya kasih contoh, ikon haji 2026 viral sedunia. Saya pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi. Dari Sulawesi Selatan, Ibu Zumaira, seorang pegawai tukang tani, bukan pemilik kebun, bukan pemilik sawah. Dia satu hari nabung 10.000. Bu Zumaira itu yang sekarang ikon haji internasional. Seluruh dunia tahu bahwa nama Zumaira itu dari Indonesia, dari Sulawesi Selatan, tukang tani, nudama, nabung sapoe 10.000. Lamun sapoe 10.000, sabulan berarti 300.000. 10 bulan 3 juta. 10 tahun 30 juta. Andaikan seandai-andainya bapak nabung, tiba heula da kuduna mengeus init ka Mekah. Paribasa cenanya orang malah mau ditanya teh kunaon can ka Mekah heuda teu mana atuh ti mana atuh. Ari udud dengekeun saya udud. Sabaraha saya bungkus udud saya. Ari udud bisa coba. Batur mah 10.000 ge bisa ka Mekah. Pedagang jamu gendong bisa pergi haji, tukang bakso bisa pergi haji. Demi Allah kuli bangunan bisa pergi haji, tukang cukur kemarin bisa pergi haji. Petani nudabel di kebon batul 10.000 Bu Jumaira, sampai-sampai dibikinkan masjid di Mekah atas nama Jumaira diwakafkan. Masya Allah ya Karim, pilar satu dunia. Tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Sabab harta mah beda jeung nu lain. Ilmu ikhlas atau tidak, masa muda untuk apa, harta 2 kali. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Nasorubkeun harta teh di jalan anu dipikaridho ku Allah gitu teteh. Coba tuh si nabung, coba ieu nabung kumaha ieu mah loba teh ngariung di Bank Emo. Aku berjanji teu angeus unggal poe Rebo berjanji. Pergi haji. Bagi yang dosa nggak orang miskin tidak pergi haji? Tidak dosa, karena miskin. Tapi namanya sholat, arek beunghar, arek miskin
bedana salat jeung haji teh eta. Kunaon teu salat? Balangsak cenah. Urang mah kumaha sakapeung mah bingung cenah. BLT teu meunang, PKH teu meunang, bansos teu meunang, pagawean mah tokopi kakak we jeung KTP. Ari meunang teu. Ye, lain rek mang meunangkeun RT. Lain rek mang meunangkeun kadus, lain rek mang meunangkeun kuwu. Kunaon urang teu meunang bantuan? Terindikasi nomor induk kependudukanana dipake karena judi online. Tah moal menang bantuan karena takut disalahgu. Tuh. Tah dipangmenangkeun tablah dieu mah RT. Bu, sakali deui senang susah sol. Paham? Tos sarolat tos alhamdulillah. Apa bedanya puasa dengan haji? Apa bedanya puasa dengan sholat? Punten. Ibu kalau sakit boleh nggak tidak puasa? Uzur syar'i. Karena sakit boleh kan tidak berpuasa? Dikodokan di hari yang lain apabila sudah sehat? Nah, ari sholat mah hampunten. Mau sakit, mau sehat wajib tidak mampu berwudu tayamum, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring. Saking pentingnya sholat. Sehat, sakit, sholat. Senang, susah, sholat. Tanya. Yang bahagia mah kuncina sholat. Jadi dengan sujud semua akan terwujud. Jadi orang mah kadang-kadang nyata ya Allah ya Karim. Karena sholat teh. Allahu Akbar. Supaya majikan teh adan. Lain komat. Ngong adan teh kalaka udud jeung kopi hideung tong dikocek. Di bejaan ku pamajikan laki rabi larabagja pahit peuh rumah tangga teh geus lila. Bapak buru salat berjamaah keur lalaki di masjid awal waktu. Setiap langkah yang diayunkan dari rumah ke masjid mendapatkan rahmah dan magfirah. Terkabul doa, terhindar dari bara api siksa neraka, harta berkah, maslahat manfaat dunia, rauh akhirat. Hayo bapak ke masjid. Cuk salaki nanti nyaho urang ge apa. Nah atuh teu init kudu ngarti ieu ka salaki. Yang salaki teh asam urat. Jadi saya teh mah asam urat teh unggal adan. Ari ka masjid asam urat ai disamper nguseup lumpat. Punten ka tukang nguseup. Boga salaki teh pagaweanna teh ngan nguseup. Pedai. Di penta duit teu gablek ayeuna kopea cepejang eupan. Ari eupan meuli inoy, meuli tongkol, meuli krohto, meuli esen, nog kokonengna ari pamajikan daang jeung dorok-dok. Aya di dieu nu kitu. Nyata salaki oco teteh. Salat laki-laki awal dimas pangapunten kasadayana saya mah pendakwah, saya penceramah, saya mubalik. Urang ngawas man sudah didinten we. Da intina mah eta salat atuh sagala rupi oge. Leres teu? Ta ali salat teh kedah ittiba bisunnah, sesuai menurut sunnah. Apa itu? Berjamaah kitu. Salenting bawaning angin kalepat bawana kilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot baheula imah salederhana geuning batur make parabola maneh nama paraseuneu. Guntang gantung binih jagong
guntang gantung gedingan gaji doma mun budak sakola teh dipanggorengkeun sangu ku indungna teh make gaji doma tak jadi namlegna teh ayeuna ieu teh akibat gaji doma. Imah batur minimalis manehna mah bilik hinis tapi tingali da masjid baheula mah lain bohong ku palupu ku papan ku jengjeng imaroh idaroh di ayah malakmur beres salat ke careurik baheula mah lain emut ka dosa irung kacepet palupu. Masjid ayeuna tingali mewah atuh menjulang tinggi mencakar langit permandani karpet neon granit running tag wah mewah masjid teh mana tuh eusina mana eusina salat maghrib tilu jajar eta ge mun Persib teu main Persib main mah tiluan ngajajar pareun kamari basa main jeung Persijap teh maghrib dawuh nu adan teh lain sih pan 0-0 tapi menang Persib juara dah head to head apal pan lalajo orangnya gitu pokoknya mah ieu mah kanu disunatan salam satu hobi we da di jorona ge piking Persib geuning letak make bajuna ge nu ieu biru sok ye hiji salat ngaos imah ngawasnya meka hartos di mana orang badai angkat ke masjid sunnah berdasarkan kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad menjelaskan dalam kitab Safinatun Nazah, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Subul Salam, dalam kitab Fikih Sunnah karya Imam Said Sabiq, para alim ulama salafus saleh sepakat sunnah berwudu di rumah. Awas ya. Kalau bapak mau pergi ke masjid, sunnah berwudu di mana? Di rumah. Cai teh dina sapinah teh aya cai yang suci dan mensucikan. Ada air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Ada air najis. Pokoknya mah caina nu bersih, suci dan mensucikan. Apa contohnya? Air laut, betul. Air hujan, betul. Air sumur, betul. Berwudu di rumah. Beres berwudu, mayun ke kiblat, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang setelah berwudu dia berdoa, 8 pintu surga terbuka baginya. Ilmu teteh. Pakai baju yang sopan, sing sopan ke masjid. Fa innallaha haqqun. Berhadapan dengan Allah lebih berhak daripada berhadapan dengan yang lainnya. Sing sopan, baju teh kedah disesuaikan. Nganggo gamis mangga, baju koko mangga, baju takwa sae. Tangan panjang, saubaini berlapis, nganggo gamis, nganggo sinyang mangga, pakai peci, pakai sorban. Sunnah memakai wangi-wangian yang menempel di badan. Tembongkeun syiar agama Islam biar orang simpati tidak antipati. Islam bersih, Islam rapih ya. Kitu ari ka masjid teh. Oke, kaos pamereti material. 3 roda. Kengeng ngan tidak menyesuaikan. Sing rapi itu tinggali ustad disinyang, disorban, dipeci. Sae pan katinggalna oge. Tak ece kuduna manu ngarti teh. Ye ece kupingkeun ari ibadah teh lain saukur di madrasah. Ibadah teh lain saukur di atas sajadah. Berbakti kepada suami bagian daripada ibadah. Siapkeun sinyangna, pecina, sorbana, acukna, kaos sangsangna, gamisna, acisna, kanggo infak sedekah jariyahna. Eta istri nu surti mah kalau nonton sinetron we hayu nu ditingali film azab ari kalakuan azabeun aya da dilipen jelemana teh. Sunnah pergi ke masjid jalan kaki. Kupingkan ya yang ngawas ya. Sunnah pergi ke masjid jalan. Setiap langkah yang diayunkan mendapatkan rahmah.
berangkat teh maghrib baheula mah memeh maghrib teh baheula mah geus ari ini tersep da naradom baheula mah masjid teh leresep Pak, masjid ramah anak, masjid ramah lansia, masjid ramah disabilitas, masjid ramah lingkungan, masjid ramah musafir. Resep baheula mah naradom. Jibril Mingkail Mungkar wa Nakir Raqib Atid Malik. Aya dinu nadom ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al. Salat sunnah tahiyatul masjid luruskan, rapatkan, karena bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Isi saf yang kosong, barang siapa yang mengisi saf yang kosong didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Tah kupingkeun mun aya saf nu kosong teh eusian lain mangga sih mah teu ngarti kana ilmu. Eusian barang siapa yang mengisi saf kosong didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Manya teu kabita nu ngadoana ge malaikat. Tak pentingna ngaji teh di dieu, dari yang tidak tahu jadi yang tidak mengerti, jadi yang tidak paham, jadi pentingnya pengaji kitu teh. Awas tah jumaah kahiji aya, kadua aya, katilu kosong ditarukang bari udud. Allahu Akbar silih surung teh. Mit amit. Aya da jelema teh hanapeun tenda apa nama? Isi dulu saf yang kosong. Isi saf yang depan. Zaman Nabi diundi, zaman Rasul diqur'ah. Saking hoyong pangpayunna. Makmum tidak boleh mendahului imam. Imam harus mampu melihat makmum. Ya ayuhan nas, khatibun nas ala qadri ukulihim. Khatib, tolong didengar. Khatib apabila menyampaikan khutbah sesuaikan waktu. Nu penting mah rukun wajib yang sunnahna. Kadang-kadang orang nggak ngerti khutbah lila. Ngus karseleun aing, aduh aing kumaha ieu teh. Lalu sarangkeul lungleng darah tinggi menara ka kebon. Ulah sok lila teuing dengekeun coba ieu teh. Lila teuing. Yang penting aja yang rukunnya, yang wajib, yang sunahnya, betul tidak? Karena orang kan setelah sholat itu macam-macam. Ada yang mau berdagang, ada yang mau bekerja, ada yang mau kuliah, ada yang mau pergi ke rumah sakit, ada yang mau ke keperluan lain. Sesuaikan dong. Mata kain mah pinter jelema ayeuna mah. Memeh taraweh besok nanya heula imamna. Bagian saina wahaji lila moal kadinya. Moal urang mah kadinya lila lila. Sok dicirian ayeuna mah. Bacaan sholat sesuaikan, paham? Ieu mah maghrib dari yasin. Sesuaikan. Beres sholat jangan lupa wiridan, zikir setelah sholat fardu. Kan zikir itu banyak macam-macam Pak Kuwu. Ada zikir setelah sholat fardu, ada zikir setelah sholat sunnah, ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir mau tidur. Zikir itu banyak macamnya. Sami di dia beres sholat wiridan. Naon nu pertama dibaca istighfarnya. Kayak ulang abong ya. Leres tadi dia beres sholat baca istighfar. Nah, sami teh maca istighfar. Ibu hoyong terang. Kenapa beres sholat membaca istighfar hoyong terang teh? Bisi dina waktu sholat babacaan urang teh kurang sampurna. Tilawah, tajwid, fasoha, makhraj, sifatul huruf, najmah, dan tidak mengerti taranum irama dalam membaca Al-Quran. Ada sika, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada ziharkah. Disempurnakan dengan membaca tak itu teh penting nam istighfar teh. Balik beres sholat teh ngabret wiridan heula atuh sing tenang
Urang mari kahayang beribu-ribu ari ibadah terburu-buru. Hei, wiridan, ibu-ibu wiridan, ibu-ibu beres sholat teh. Ieu mah lain beres sholatnya mana HP mama, mana HP mama. Dipoto make mukena dijieun we SW status. Alhamdulillah magribnya lancar. Nati iraha magrib macet teh ieu. Segala rupa teh dijieun status we. Ayeuna ge status teh pengajian dulu ya. Aya da jelema na teh aya da. Diwerdak pokona mah. Ieu ti bumi ieu ka masjid ieu teh caketnya. Cek urang mah nya. Ibu, mun salaki mung wae ka masjid ganong lah kesel nya. Buru sia ganong wae ngah, sing aing di imah wae maneh mah salat teh meuli mau kena isukan mah. Mun teu anterkeun kana Grab paling ge 2000. Hei, beres salat berzik. Setelah berzikir berdoa, jangan lupa salat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ya. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib, baik qobliyah atau ba'diyah, tolong didengar. Bu, akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Salat sunat ba'diyah isya teh 2 rakaat atuh da pada dasar nama urang teh hirup teh nunggu salat. Ayeuna ngaji beres ka bumi sare nunggu subuh. Beres subuh berangkat damel berangkat ke kebon nunggu duhur. Beres duhur al istirahat di bumi sewang-sewangan nunggu asar. Beres asar nunggu maghrib. Pada dasarnya hidup ini nunggu salat dan disolatkan ta eta. Leres nya mata ke masjid itu sampai tua, jangan menunggu tua. Kewe ka masjid teh geus kolot, geus kolot mah boro-boro ka masjid kawe saya ditungtun. Paribasa engke. Bu, Pak, ari ka masjid teh angkat teh nyalira, leres teu? Atawa bapak rek dianterkeun rame-rame. Berarti maot teh itu ngaranna teh. Saya mah yang dianterkeun maot atuh ngaranna. Salatnya di belakang sebelum disolatkan di depan. Tak itu. Naon deui sih? Saya bahas nih manfaat fadilah keutamaan salat berjamaah satu aja, diberkahkan hartana. Mata kolot baheula make nyangge tani itu lega bisa ngalaksanakeun ibadah haji dah. Kolot baheula bapakna tukang tani anak masantren di Salopa, di Manonjaya, di Latansa, di Umul Quro, di Baitul Ilmi, di Baitul Hikmah, apal Imriti, apal Kailani, juara MTQ, balik jadi kiai, ku berkah atuh. Ayeuna mah pangalag gede atuh da keberkahanna kurang, ayeuna mah juga cai dina daun tales duit teh. Narima terima kasih dikeun deui we. Masjid coba Bu beres tawiridan berdoa salat sunnah wang tadiru salat ba'da salat menunggu salat setelah salat ari beres maghrib teh tong uih itikaf nawaitu an ataqifa fi hadal masjid sunnatan lillahi taala sabaraha urang di lemur ieu anu teu uih ti maghrib dugi ka isya rek naros ya masih nu sakieu saena sabaraha urang nu teu uih ti maghrib dugi ka isya nu itikaf baralik bumi gaduh usaha nuju motor sae awan-awan ge mobil teu mogok nikmat mana lagi yang akan kau dustakan cocok teu nu beunghar teu uih cocok taina nu balangsak rek naon balik eueuhna naon cuma rek naon balik BLT teu meunang udud lain ngaji lain salat sunat aduh mana kuntung urut tadi Bu Ibu jangan tinggalkan sholat ya paham
hiji takoncina salat. Nu kadua yang berkah ya urangnya supaya budak soleh, budak soleha bahagia dunia dan akhirat, cita-cita kita bersama kan. Da urang teh kempel teh lain saukurung ieu, urang teh hoyong dikumpulkan kembali di surga Allah. Jangan berhenti mengaji, mengaji itu setiap hari. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, 10 keberkahan. Jadi upami hoyong berkah, baca Quran. Ingin terang kubur, baca Al-Quran. Ingin mendapatkan syafaat, pertolongan di hari kiamat, baca Al-Quran. Ingin tenang hati, tidak depresi, tidak cemas, tidak emosi, tidak cepat marah, zikir. Dan zikir yang paling utama membaca Al-Quran. Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumahmu. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi rumah yang suka dipakai ngaji, penuh dengan keberkahan. Rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, penuh dengan kesempitan. Tah dina hadisna kitu. Urang mengaji teh satahun sakali we puasa. Beres puasa, beres we teh. Can ngaji deui da ayeuna ge. Kayak mun aya nu maot ngajina teh. Bacaal salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang bejati nu bisa dipercaya. Baheula mah magrib teh mengaji, dunya baheula mah poek Kang Haji, tapi hate caang. Da dunya baheula mah poek tapi hate caang. Pan baheula mah teu aya LED, teu aya neon, teu aya CPU, patromak nu beunghar, nu biasa lampu cempor. Tapi imah ieu maca surah Toha, imah itu maca surah Ali Imran, itu maca surah terpanjang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, itu maca surah Muhammad. Maca Quran dunya poek oge hatena caang. Ayeuna caang dunya hate poek. Ti isuk meluk HP. Teu eureun ti isuk meluk HP. TikTok. Marariung opatan main ludo. Coba rek naros seueur zikir seueur komen. Ta eta. Bijak cerdas ari ngagunakeun media sosial teh. Mun salaki gering teh urus. Dipoto saya teh mah salaki gering teh. Di update teh mohon doanya suamiku muntaber cenah. Amin aya. Sebarkeun kana grup nyarahungeun we salakina kababayan. Bu, Ibu, aya da jelema teh make tiungna teh warna kitu pokona mah. Jadi satu sol, dua baca Al-Quran itu setiap one day one juz, satu hari satu juz, berarti 30 hari khotam Al-Quran. Ta eta nunya angan di alam barzah, di alam kubur teh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nu bakal mere pitulung syafaat nanti di hari kiamat teh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang menenangkan hati itu yaitu zikir, baca Al-Quran. Eta nu pokok teh. Baheula mah magrib teh ngaraji resepnya, apal teh magrib baheula ngaji. Make lampu cempor geuningan meuni harideung bulu irung teh ka ditu. Subuhna ngaji deui nya. Magrib ngaji, subuh ngaji. Beres ngaji subuh teh sok neangan jamu air geuning anu marurag sesa-sesa lalai teh ningan. Anu hiji ngeuneuk-ngeuneuk, nu hiji nampanan geuning. Dikumpulkeun di babaturan balik sakola maretis geuning. Arudunan, aya coet, aya mutu, aya uyah, aya cengek. Beres metis teh marani di wahangan, lalaki di kulon, awewe di wetan. Da teu make baju ge eueuh nureuneuh baheula mah. Ngaji dengekeun ngaji ieu. Yang bahagia mah ngaji, lain judi online ngadepo. Top up dana. Balangsak kuno kitu loba nu hancur gara-gara judi teh.
Benar tuh. Mimpi terbukti. 1000 mimpi belum tentu nyata, 1000 janji belum bukti, 1000 rupiah hasil dagang ngabukti jadi gehu. Genah. Nah, judi we aya nu gelo diberi di penta nomor. Cek nu gelo teh gua aing korban slot. Ibu tos ngaos dinten ieu atos. Ngaos Quran atos. Baca Quran. Baca apa? Baca Al-Quran. Model tadi kan ada kori dulu, ada kori ya? Ada kori kan? Eta teh motivasi supaya masyarakat terbiasa mengaji begitu teh. Baca Quran itu yang akan memberikan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat. Punten ya Bapak, Ibu kupingkeun. Bahagia bukan hanya sekedar di materi. Bahagia itu adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cain teh nu kamari samal tarasi, tapi hati happy dah kalau suami tidak kelain hati. Sanajan sagala boga sagala ayat tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, kebon lega, hanger we sare teu tibra, nyagena kasur busa daang ge teu mirasa, nyage jeung lauk nila bari cai aqua gelas pisensa, sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Hei laki-laki, dengerin, jangan tinggalkan yang baik dong demi yang menarik. Masa dipangmenangkeun atos eta mah ini asa. Yang kedua, hei laki-laki, jangan tinggalkan yang tulus demi yang mulus. Tapi dasok aya wae nya. Ai keripuh meni setia ari sagala boga nyaeta asa teu mirasa rumah tangga teh. Ari kabatur nga-WA sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Ai pamajikan nyeuseut diantep. Aduh, padahal dina hatena teh aya teh aku banget gitu lah. Hampura abis ya aya, hampura please pokokna mah. Tapi da sok aya wae teh tina salemur teh hiji-hijieun aya wae teh. Baca Al-Qur'an ya. Qobliyah subuh baca Quran. Beres subuh ba'diyah baca Quran. Baca Quran setiap hari agar ada keberkahan, agar di alam kuburnya diterangkan, agar kita mendapatkan pertolongan syafaat nanti di hari agar tenang hati. Nya model bapak ka kebon abdi mah resep dah. Petani itu luar biasa loh. Bu, sanajan hampura ika ibu-ibu lain pedah kuring lalaki sing karunya ka salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Balik di kebon ge ngarit panan bari hujan dordar gelap angin gede ge anger we ngarit da boga doma cek salakina lamun aya mah jukutna lajada rek mesen COD we bayar di tempat 25 sakaruk. Lain peda kuring lalakinya sing karunya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Mun aya salaki ngarokok, mun aya salaki ngopi, bukan sedang menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok, tapi di balik itu sedang memikirkanmu agar kamu lebih bahagia. Aduh eta meni aya nu nyuit kieu keur ngaji. Asa si eta. Asa si eta. Ari WA tadi teu dihapus. Ari pelbah ieu mah meni ari WA teu dihapus pohoeun. Baca Quran. Yang ketiga, tulis yang ketiga. Saya nggak bisa lama. Pak Hajat mohon maaf karena kata dokter saya tidak boleh kecapean. Saya sudah 2 kali dioperasi. Jadi mohon maaf, saya nggak pulang, tidur dulu di Majalengka.
Kalau dulu waktu masih muda PP bisa, sekarang sudah nggak sanggup. Udah 2 hari di Majalengka. Nuka dua, nuka tilunya, katilu kan? Menjaga wudhu setiap waktu. Punten kanu belah dia teu acan kasapa ya. Jadi ngajaga wudhu setiap ulah batal wudhu. Jangan batal, sananya sunnah ya, tolong didengar. Ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Dia muazin yang sanadnya langsung ke Rasulullah. Tapi terumpahnya sudah terdengar di surganya Allah. Ada amalan yang lain. Apa? Menjaga wudhu setiap waktu. Bilal bin Rabah teu pernah batal wudhu dugikeun kapupusna. Tah ilmu ya hiji ya. Di mana bade kulem kewengi wudhu heula. Wudhu heula. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudhu, lantas mati, wafat, meninggal, syahid akhirat. Pahalanya luar biasa ta. Di mana bade kulem teh wudhu, ieu mah lain nek sareta pelembab. Masker malam, pemutih, Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, Pons, MS Glow, 300 upami member mah. Ning eta kiai apal kana kosmetik, inilah suami yang baik. Jadi suami yang baik tidak hanya menyuruh cantik, belikan dong istri kosmetik. Ieu mah ari ka pamajikan tita glowing ari meuli wedak tara. Boga duit mulian manuk teu meuli manuk. Manuk di manian, mamajikan gering mah teu dilap-lap acan. Bu, bade kulem teh wudu heula. Berwudu, baca doa, zikir. Zikirnya beda. Kalau mau tidur baca dulu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3-4. Emut. Mak yang ngawas ya. Hiji bade kulem teh tadi naon? Wudu heula. Nu kadua berdoa. Yang ketiga zikir, maca takbir 34. Takbir 34. Tasbih subhanallah. Subhana maf'ul mutlak takdiru sabahtu maha suci Allah 3. Tahmid alhamdulillah 3. Ayat kursi 1 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Surah Al-Falaq 3 kali. Surah An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan, basuh anggota badan yang bisa kejangkau, tidurnya terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia, terhindar dari sihir dan guna-guna. Gitu. Nek sarete gitu. Osok teh. Karek ayeuna nyaho nage hulang. Berwudu bade kulem teh. Pak, kadang-kadang sok aya nu kieu. Bapana mamah mah nek sare ti heula cenanya. Ongko sare tapi simutna teh hurung. Keur ngalian we abatur. Tak ina teh keur usum simut hurung. Bu. Hei. Berwudu ya. Mau tidur berwudu. Bade tuang sunahna wudu. Ini kok kita tidak populer ya? Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dikaruniai anak Hasan dan Husain. Ketika akan diberikan ASI kepada putranya, mensucikan diri terlebih dahulu. Jadi sunnah bade kulem teh wudu, sunnah bade makan wudu heula. Boro-boro wudu kokobok. Belewok. Kekerek rek naros jujur. Di dia lamun beres pangaosan sok tuang tara. Hei, pan biasa nama beres pangaosan teh aya tuangnya. Wudu heula, da moal kabagean teh. Beak nu teu wudu. Diulang, mau tidur, mau makan. Nah, wat tijaratan lang tabur, tijaroh anu berkah. Di sini kebanyakan petani ya. Hoyong pepelakana berkah,
memeh malah kentang, memeh cabe, cengek, bawang, naon rupa pepelakan, wudu heula, insyaallah berkah pepelakana. Ilmu tah. Neka kebon teh wudu heula. Wudu deui. Reka kebon teh wudu deui. Soak aing teu eureun-eureun. Berwudu ya. Bersenggama, iya contoh, iya mah contoh. Lamun urang nek ngalap suka antara suami dan istri, wudu heula dua nana teteh salaki jeung pamajikan teh. Aceuna kiai arek antar kulit panjang salaki batal, bukan masalah batalna. Urang mah rumah tangga teh dibangun ku ilmu lain ku nafsu. Iya ilmu ieu, di mana bade bersenggama? Mama hampura wudu heula, bapa mah gaduh wudu. Ta eta elingan. Urang teh kepala rumah tangga, ya bil mana harpunida yumunada. Ha huruf tanbih ladina amanu sifat marpunku di sana kan fil amar wa fa'iluhu antum al amar al aslul wujub. Jaga diri, jaga pamajikan, jaga anak dari bara api siksa neraka. Murid yang sesungguhnya adalah anak dan istri. Elingan pamajikan cenah wudu heula. Osok meme sare wudu. Nog meri. Dikocek make seprit. Matak budakna ge gudal gadil. Ada kumaha adonana tuh. Era aing era rumah tangga teh. Aya nu aladina kapsul, aya nu ngadahar jakban. Wudu henteu. Tak budakna teh kitu we geuningan budal gadil wae teh daek cicing. Lain ya amalkeun ah. Mau makan? Bade pepelakan, bade dagang. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak mengurangi timbangan, tidak mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Penjual, pembeli harus mempermudah, akan ada keberkahan kedua belah pihak. Mata lamun dagang kudu cara Nabi. Aya bati jual we. Aya bati jual. Kenapa? Hari esok belum tentu. Bisa jadi rugi, bisa jadi hal-hal yang akan terjadi tidak tahu. Itu ai dagang mah. Jangan menunda pembayaran. Aya transfer. Gitu. Engke we hayo duit batur. Bu. Berwudu mau berdagang, bersenggama berwudu. Dina kitab taklim ilmu bersih moal sumping kanu kotor, nek sorogan, arek ngerab, nek tasripan, rek hadir ka pengajian wudu heula eta meh kenging ilmu anu bermang sesuai dengan doa yang kita panjatkan setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Kitu rek ngaji teh. Kapan ngajian teh dilipen heula saya teh mah. Wudu henteu. Ines lipen teh. Aya Ines, Mirabella, Apon, nu 06 nu saya mah. 08 mah rada geuneuk. Kata kiainya la tadkhulu qabla salam, jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Suami lagi di kebun, anak lagi di pesantren, pulang pengajian baca salam. Teu aya sasaha, malaikat Allah nu bakal ngajawab salam urang kitu teteh. Ari balik ngaji teh. Amalkeun, buktikeun ilmu teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dibuka ku salakina, waalaikumsalam, cium tangan ka salaki teh. Aduh. Buruk-buruk ke papan jati hade goreng ge salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri adi ngagoreng salaki pan urang nu era beunghar ge batur kasep ge batur suamiku mah suamiku we kitu teh nu alus mah hidup teh perjuangan bukan perbandingan mun keur ngaji-ngaji ulah sok ningalian geulang batur keur ngaji teh delek disiku babaturanna eta geulangna cek nu disiku teh bati kentang mitang loba nu hareudang ieu mah jelema teh heuh lain bohong jelema ayeuna mah da loba jelema nu gering mikiran batur tatangga meuli pajero manehna meuli panadol leng
Aduh, batur maju disangka muja, batur sukses manehna nu stres, ye hampura, pelebah rizki ye. Boro-boro jeung tatangga, saindung sabapa rizki beda teu. Matak di lemur ieu aya nu beunghar, aya nu sederhana, aya nu biasa. Itu mah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Jadi jelema nu beriman mah lamun aya nu beunghar teh jadikan dong motivasi, jangan kau jadikan iri dan dengki. Kenapa dia dagangnya sukses? Oh jujur. Kenapa dia dagangnya maju? Oh untungnya sedikit, yang penting berkah. Kitu nu alus mah. Di urang mah lain muja. Tong gawe ngamar ge disulurkeun cenah. Digoreng we hate teh. Boro-boro kanu kitu kanu hajat we diomongkeun. Ibi geus kaonangan acan. Wah, geus kaonangan acan. Ih urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Ari daging hayang hipu ari mere 5.000. Matak lamun naik hajat merekan we lah 100.000 hipu. 5.000 lihat gitu. Aya daging na hipu jerukna mandarin cauna raja sere panganten geulis asakan ngeunah hanya kali kawina ka aki-akinya. Daging hipu panganten lihat. Bu, berwudu ya. Berwudu. Nah. 1 salat, 2 baca, 3 menjaga, 4 berbagi. Sodakoh, bade zakat, bade infak, bade sodakoh, bade jariah, bade wakaf, naon wae, mangga, leres teu. Dari harta kita itu ada hak orang lain. Aqimus shalah wa atuz zakat, aqimu fil amar fil madinya aqoma atu fil amar fil madinya atas salat, wajib zakat, wajib bagi yang nisab dan haul. Karena dari harta kita ada hak orang. Jangan lupa berbagi tidak akan mengurangi. Lamun urang nyeun hade ka batur pada dasarna keur urang lain keur batur. Ka hartos teh. Lamun urang nyeun kaalusan ka batur lain keur batur teh keur saha? Keur urang-urang kene. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Nu hade bakal menang, nu hade, nu goreng bakal menang. Gumantung karena laku jeung lampah amal soleh nah gitu teteh sok sodakoh ulah rob ieu anu bade dibahas teh sodakoh heula ieu. Perbedaan sodakoh dengan zakat ya beda. Kalau zakat kan sudah jelas kan apabila nisab dan haul yang menerimanya siapa? Mustahik, amilin, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, fakir, miskin. Ai sodakoh nah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah apabila kita punya rizki ketika engkau bersodakoh palil walidaini lamun sodakoh mah kakolot yang ngaji ya kasaha sodakoh teh nu heulakeun teh ibu ram gitu kakolot pan tadi kori wahfidlahuma jaga ibumu jaga marwah jaga nama baiknya, jaga kesehatannya, jaga hajat hidupnya, jaga kebutuhannya. Eta maknana dina tafsir teh. Wakul kaulang karima berkata yang sopan. Wakul doa doakan kedua orang tua. Itu kan yang dibaca oleh Qori tadi. Tak orang teh boga milik boga rizki teh kolot perhatikeun. Da urang urah saha kieu teh nuluykeun kolot kan ieu teh lain bohong aya bejana mah. Tas ingat ka kolot. Aya bere teu aya doa bener teu sok kolot pan ridona Allah mah tergantung ridona ibu rama mung karna Allah tergantung mung karna ibu rama aya doa nu moal ditolak ku Allah doa indung bapa kakolot boga milik teh bilang bara cara batur dikamekahkeun Kang Haji kolot teh kamari abdi pengajian walimatus safar saya diundang pergi haji tahun sekarang di Mekah sebentar lagi mau pergi ke Madinah sudah beres rangkaian ibadah rukun hajinya bade teras ke Madinah saun nama kabarna teh ti saha tipun anak tuh batur maka kolot teh ngamekahkeun mantak berkah usahana teh bilang bara atuh hasil dagang hasil tani teh mah
mamah mah ka madrasah we. Sanajan mamah teu gaduh emas, teu gaduh intan, teu gaduh berlian, tapi aya nu langkung ti emas, aya nu langkung ti berlian. Nyata doa mama, doakeun abdi teh dagang. Dan niat dagang abdi mah lain keur memperkaya diri, tapi hayang nyenangkeun mama. Tuh kitu. Niatan dina tani teh hayang nyenangkeun inung bapa. Lain keur memperkaya diri sendiri. Sok kolot. Sedekah teh heulakeun. Pangmelikeun samping BHS, kolot teh atuh paranti Jumaah. Tong dilaan capna teh meh kanyahoan. Pamereti anak ya teh BHS teh menang meuli cenah kamari ti Majalengka 6 juta SGE motif songket gunung viral pansa dusun si bapak make BHS teu dilaan capna indung teh pangmelikeun mukena jeung tiung atuh pilang bara indung teh hayang tiung button strap sanajan geus nini-nini ge hayang tampil beda aya kan button ayanya 625 di Kuningan aya tah. Mun teu Joya atuh 245. Eljata, Dauki, Nibras, Umamah, Robani. Jadi inung teh tiung teh gonta-ganti. Ulah ieu mah tiung teh hiji we pamereti caleg. Bari aya merekan coblos. Sok kakolot ya kakolot. Abdi 50 genep tahun pun bapak pun biang mertua tos teu aya doa we. Teu aya jalmi anu balangsak sababnya akan jadi sepuhnya. Nggak ada orang yang bangkrut karena dedeh. Anu jadi ibu rama teu aya, teu aya. Dosa anu kontan diazab ku Allah, dosa ka indung ka bapa, boro-boro di akhirat, di dunia tunai tah. Kaluhur tara buahan, kahanap tara akaran, serba salah, serba sulit, penuh dengan kesempitan. Tah jelema nu dorkah ka kolot mah kontan di dunia keneh ge. Sok ka inung senangkeun inung teh. Pan kumaha we atuh carana? Pangmelikeun nog atuh unggal minggu minyak jeung sagala tariguna. Geus kolot mah sok hayang dahan jeung nu ngeunah jeung hararipu abon atuh naon we atuh. Ulah ieu mah inung teh disingsieunan tong habaso bisa nyeri beuteung. Dibere teh caina ta eta nu nyeri beuteung teh caina. Bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja. Sok hayo bapana beunghar tuh tinggali inungna beunghar. Anak mah jadi raja tadi sisingaan. Ayeuna qasidah khori mubalig. Bapak anak balangsak inung miskin anak beunghar. Teu boga ilmu agama, teu boga akhlak mulia, jadi babu inung bapak teh lain bohong. Unggal isuk inung teh nganterkeun incu ka TK. Balik teh TK teh ngagigiwing MBG. Boga duit ge bea ku incu dipake meuli lauk cupang. Jadi ayeuna mah TK ayeuna mah rarompong TK teh haruisan TK teh. Aya di dieu nu sok mau hapekeun inungna ka anak. Nu mau hapekeun anak ka inung. Aya di dinya puguh. Paribasa sakedeung magrib ah. Jadi sodako teh ka saha? Ka ibu Rama ai zakat mah kan tadinya. Kedang ngantos ya. Kedah ngerti sodako mah ka ibu rahmah ai zakat mah amilin mualaf ibnu sabil fisabilillah gorimin fakir miskin ai sodako mah hiji ka inung bapak. Yang dimaksud dengan palil walidaini bukan hanya orang tua termasuk mertua yang ngaji. Jadi di mana boga milik boga rezeki teh mitoha ge perhatoskeun. Bu anu palih dieu hei kupingkeun. Ulah ngabeda-beda antara kolot jeung mitoha teu kengeng. Ulah ngabenten-benten antara orang tua dan mertua, semua sama orang tua kita, betul tidak? Tapi kan kabuktian nama ngabeda-beda. Lebaran ai kakolot nama konghuan, monde, nisin, sirup ABC,
Marzan ari kami toha kueh parapatan. Duh hampura ieu mah hampura ieu bisi keuna ieu bisi aduh. Segala rupa teh kakolotna we naon teh kakolotna. Ari kolotna ngenong mah martabak telur, ayam pop, rendang, momoyo, miksu. Mitoha ngenong angeun kacang. Matak mitoha nama tarang ngenong sok sieun asam urat. Lain sok aya wae nu kitunya. Tapi teu sadayana ibu-ibu kitu kan? Tina 10 teh salapan. Anu saurangna teh tos pupus. Ya mak doh kena wae ngaji teh ya doh. Asa dar-derdor kena hate teh. Jadi nanaon teh kokolotna we kokolotna. Ari punten ulah kitu udah sami. Ngan aya nu anehna kieu, anu usaha salaki, anu dagang salaki, anu tani salaki. Tapi sieun ku pamajikan awak teh badang tapi eleh ku bebeb. Rek barang bere gede eueuh pamajikan. Mama ka dieu mau pengawas si teteh. Amit-amit teh. Sieun sia teh mah ku bebebna teh amit-amit teh. Karek hinit ka pasar ge kudu video call. Tapi mana? Banjaran video call. Soak aing. Kitu-kitu teuing mah meuli CCTV pasangan sirahna atuh. Bu, Ibu. Sedekah teh kahiji ka saha? Ibu Rama. Mertua. Teraskeun. Wal akrobina. Sedekah mah memeh ka batur ge ka dulur. Pan ieu mah sedekah. Sedekah mah memeh ka batur teh ka saha? Ka dulur. Da teu kabeh turunan dulur teh beunghar bener teu? Teu sadayana dulur beunghar, teu sadaya dulur nasehat, teu sadayana dulur gaduh mobil wajar. Urang teh boga milik boga rezeki, hasil tani, hasil dagang, hasil damal teh berbagi atuh ka dulur. Tina saturunan teh teu kabeh beunghar saidung sabapa ge barareda. Tah kitu yeuh dulur heulakeun memeh ka batur teh ka dulur. Boga milik boga rezeki teh. Boleh dong saya curhat. Abdi ge sami boga dulur teh yeuh. Hiji di Jakarta istri nu kadua di Bogor, istri nu katilu di Cianjur, istri nu kaopat, istri deui di Cipanas, nu kalima abdi, nu kagenep istri, anu katujuh lalaki, nu kadalapan tah hampura eta ge istri. Dalapan ieu teh dulur teh nu hajat hampura ieu teh. Jadi tadi ge nga-WA dina grup ka mana ngaji cing teh ka Majalengka. Maraca teh kabeh nu dalapan teh. Pandang grup saudara ieu. Helahinana ulah tua toel kitu ieu. Aya meureun. Pan kabeh jeung maca na grup OTW Majalengka cing teh. Matak urang teh hampuranya memeh ka batur teh ka saheula. Dulur, yeuh punten. Nggak ada orang yang miskin karena sodako. Sodako teh bisa menolak bala. Kartos, sodako tiasa menolak. Sodako bisa mendatangkan rezeki yang tadi sangka. Sodako bisa menyehatkan jiwa dan raga. Nya, ta'ina nu parupus ya. Nu parupus di alam kubur. Namun aina dikaduniakeun deui amalan apa yang akan kau laksanakan? Sodako. Kenapa sodako tidak yang lain? Jangankan di akhirat di kubur pun terasa nikmat gitu teteh. Berbagi kadulur. Nya. Bu. Kedah sami dulur salaki jeung dulur urang teh. Ulah ieu mah dulur manehna mah meuni seragam. Dulur manehna we naon teh dulur manehna. Meuni seragam. Sarimbit ari dulur salaki saepeun bahan. Sami dulur. Ya kisah ya. Rai teh teu dameng ngalahirkeun. Saur bidan kedah ka rumah sakit. Sabab resti
resiko tinggi. Di sana ke rumah sakit. 5 poe teh telepon. Assalamualaikum, ditinggali teh Adi. Waalaikumsalam. Aya naon? Aya perlu atuna telepon teu puguh ka dieu. Nu puguh mah pulsana beak. Nu manehna mentari panu urang XL nyedot. Urang teh ka rumah sakit we. Datang teh keur nyusuan, anakna teh lalaki kasep ciga uwana. Aya naon? Kata dokter Dewi boleh pulang. Matak dipiwarang uih ge sehat anu ngalahirkeun, sehat anu dilahirkeun. Muga-mugi we apanjang apunjung aya dina ginanjar kawilujengan. Nya aya naon atuh? Canapan bapa geus maot. Mamah tos teu aya. Minangka gaganti anu jadi kolot teh anak lalaki panggedena AA. Nya aya naon? Pangmayarkeun. Cinta maneh mah ari ngajuru nelepon, ari keur nyieun tara nelepon. Dipangmayarkeun nek ku abdi teh nya. Heuda karuhnya manya ngajuru nginjem ka Bang Emok sok sieun teu kabayar disita orokna. Nginjem ka dulur. Boga duit kumpal-kumpul tina ngaji teh beak ku adi dipake ngajuru. Beres teh dipangmayarkeun tah ieu kuitansina. Engke sore pan aya jam 2 ya dokter cenah pemeriksaan obatna nya engke sore dijemput cing teh da teu bogaan mobil. Dijemputnya lain teu kagaleuh mobil mewah, mobil nu kieu we da teu kabeh dulur boga mobil di dulur abdi teh. Saha sok we mangga nu bade mah. Ke sore diantar dijemputnya. Beresan cing teh eta bangsa samak geuningan heupan di rumah sakit mah kitu mawa samak, mawa termos segala rupa. Ingat we termos teh Lion Star termos. Lain teh dari di rumah sakit sih teh. Bener teh ke rumah sakit mah kitunya. Oh, mawa samak pangenan samak plastik teh Hello Kitty ini. Termos geuningan, piring depan rawat inap teh lain rawat jalannya. Heeh cenah. Arek ka mana? Arek ka kantor, ka pungkur nuju damel keneh abdi mah ayeuna tos pensiun di ini. Nuhun anya ngan tibang bisa doa we. Doa ge luar biasa. Sumsum intisari ibadah. Doa senjatanya orang mukmin. Syukur ku doa ge. Didoakeun sing ka Mekah deui. Amin. Saya pergi ke kantor. Pas lebet di kantor teh aya surat na amplop berwarna coklat. Dinyatakan lulus jadi petugas haji. Tuh teu pugu-pugu jadi lulus petugas haji. Nu testing teh seueur, abdi nu lulus. Di emo teh doa dulur, didoakeun sing ka Mekah deui. Jadi petugas teh kabungkur. Sedih, bunga, terharu. Doa tinu jadi adi. Didoakeun sing ka Mekah deui. Abdi teh ngajemput we sore teh balik ngantor teh. Dew. Tadi Dewi ngadoakeun ka sing ka Mekah deui tuh tingali ieu suratna. Bari digabruk teh Dew, mun bisa mah ngajuru deui we. Jadi ayeuna teh geus lila teh ka Mekah dakwah nu ngajarur. Sodakoh teh di dinya tah. Atake ulah Bu sanajan urang teu boga ge ari jeung dulur akur marawas leres teu. Da lain teu mampu ieu nu hajat di hotel. Lain teu mampu nu hajat di gedung. Nah make di imah heupan hayang kapanggih jeung dulur jeung tatangga jeung baraya bener teu? Alit ageng raos henteu hayang katampi we ku sadayana kitu teh teh. Heupan dulur teh lupa-rupa geuningannya. Nu sak-sak sik-sik nu bunta bantu nu bebersih nu barang daang wae. Cici pokona mah ngaranna ge dulur. Aduh. Anu babas-babas kana karung aya. Keun bae ieu da kabatur mah teu wanyeun teu wanina ge ka dulur. Apunten kanu babas-babas. Adulur gitu.
Kemarin ada yang komen, masa sih Kiai viral cenah mobilnya kayak gitu? Ya kan bae. Nu penting mah urang mah boga bana ge kamangpaatkeun we ka dulur daripada mobil alus dulu rek nyeum longit kuncina longit. Padahal aya nalaci koret teh maneh mah. Bu, hiji tadi naon teh? Salat. 2 baca Al-Qur'an. 3 menjaga wudu. 4 Sodakoh kahiji ibu rama kamar 2 kadul Bapak hajat kalih palawargi sadayana name tiasa kadugikeun opat sadayana teh aya 10 ngahaja ieu teh diterangkeun supados abdi diulem deui. Punten pisan maksudna mah supaya dos urang tiasa silaturahim dina sanes waktos. Doa pidoa muga-mugi Bapak kali Ibu sadayana anu sami-sami hadir di ieu tempat sing tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh, sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji, murang kalih urang soleh sareng soleha, urang sadayana dagangna tanina sing berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.